Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Duriat di luhur ombak bagian kedua. Ieu anu nganggitna Bapa Entang Sumarna. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ya Allah, mugi Gusti maparinan pituduh herni humandar sorana harosos. Neng Her, ulah dianggo humandar, suma wonten dianggo manah sungkawa. Urang mah kantun nyerahkeun kanu Maha Kawasa. Tong galider, tong ngaraos rempan ku teu ayana tuangeun. Piraku urang dipaparinan hirup teu karana rejekina. Sanaos mangrupi naon wae bubuahan atanapi bong borosan. Nu kinten tiasa dituang tangtos di gunung ieu oge aya nu bakal tiasa dianggo tuangeun. Kitu oge sateu acana urang dikersakeun mendakan kapal nu ngalangkung ka dieu. Ayeuna mah Neng Her, engkang teh moal cicingeun bade ngadamel sawung tambi kapanasan sareng kahujanan sanaos bari teu ngagaduhan parabot woh bedog atanapi peso. Nanging engkang bade ngagunakeun akal ku satiasa-tiasa. Jatnika singkil rek satekah polah nyieun geusan ngiuhan. Kang, abdi matang tos moal kiat. Akang uninga ku anjeun, abdi teh dibuligir teu dikawai-kawai acan. Teung teuingeun naha atuh waktos tadi abdi dikersakeun hoyong ngalaanan heula raksukan. Omong Neng Herni bangun nalang saeun pisan. Tong dianggo sesah, engkang masih di baju. Kalayan gaduh rangkepan kaos kurung tuh nuju didingdingkeun. Mangga anggo ku Neng Her kamejana sawios engkang nu nganggo kaos kurungna. Jatnika netep banget Neng Herni nu keures sakitu nalangsana kaciri cipanona nyalangkrung. Sumuhun atuh nuhun aya kaciteresan ti engkang kersa maparinkeun raksukan ka abdi. Tong sariganing raksukan sanaos pati engkang dipundut kangge ngabela salira Neng Her. Engkang istuning pasrah ridho kalayan lillahi ta'ala. Kang, teu sangka urang bakal patepang dina waktu sakieu daruratna. Sareng teu sangka abdi bakal dibela disalametkeun ku salira engkang. Geuning ti kapungkur mah abdi teh teu pisan patepang sareng salira engkang. Sanaos engkang mah parantos uninga ka abdi. Neng Herni ngalengis bari muntangan leungeun Jatnika beuki kagagas hatena. Dumeh boga hiji batur nu sakitu belana tur dina kaayaan bahaya ombak jeung topan. Jajaka ieu pisan nu toh pati nyalametkeun Neng Herni. Engkang oge ngaraos bingah ku ayana engkang parantos tiasa nyalametkeun salira Neng Her. Ayeuna mah ulah seueur deui sasauran hirup engkang kangge kapentingan ngabela salira Neng Her. Jatnika sanggup ngabelaan ka Neng Her di mubuhan di barengan ku Duriat nu geus pada-pada papuket dina ati sanubarina. Hatur panuhun laksa keti kabingahan sakumaha kasauran engkang ditampi sateu acana oge. Kitu deui nu parantos-parantos teu disimpen di handap-handap. Neng Herni kacida dumareudana kagagas ku caritaan-caritaan Jatnika tur bumelana nya-nya karasana. Neng Her antosan heula sakedap tuh calik dina luhureun kesik supados raos kalayan tiasa ngaraoskeun sorotan panon poe. Engkang bade ngalaan heula pangpung-pangpung nu maruragan atanapi dahan-dahan kai kangge ngadamel pisawungeun. Jatnika pamitan heula ka Neng Herni. Ulah tebih teuing Kang, bilih aya kumaha onam sareng bilih aya sato-sato garalak. Kitu deui abdi keung dikantunkeun ku engkang mah. Neng Herni ngarasa keung lamun ditinggalkeun ku Jatnika ka tengah lereng. Moal tebih engkang mah Neng Her eta ditonggoh geura ku Neng Her oge tangtos bakal katingali keneh engkang teh. Mangga atuh Kang, enggalan wae ulah lami-lami teuing. Moal Neng, antosan we sakedap piraanan ngalaan pangpung. Jatnika gancang katonggoh ninggalkeun Neng Herni sanajan rada melang. Kabeneran dedinya loba pangpung-pangpung nu galede tur gararing malah teu kungsi lila. Jatnika geus ngeureuyeuh nanceb-nancebkeun dahan kai nu gararing teh taneuhna dikali ku batu seukeut.
ceb dahan-dahan kaina ditancepkeun serta tuluy dijejelan ku batu supaya rada kuat ulah katebak angin. Sanajan teu make parabot tapi saungna teu burung anggeus. Lila-lila mah Neng Herni oge milu ngabantuan sakira nu kabadanan ku tanaga awewe mah. Atuh ngan sakjam oge geus beres mangrupa saung. Ti luhurna minangka hateupna teh ku regang-regang laletik disusun dijulat jalit tuluy dibubrugandang daunan. Tapi buni moal mata kairisan lamun pareng hujan. Bera mangga ayeuna mah Neng Her lebat ka saung supados teu ngaraos pararuyeng teuing mah. Bade milari tuangan heula Jatnika teu boleh bari neuteup ka Neng Herni dumeh ngarasa watir jeung dumeh pangaruh duriatna. Bade milari tuangan ka mana Kang? Moal aya tuangan atuh da di gunung. Ih, sanggem engkang ge tadi sageui di gunung teu aya bong borosan atanapi bubuahan nu kengeng dianggo tuangan. Nya urang cobi-cobi we milari. Piraku nu maha kawasa oge teu ngabulkeun ka urang Neng Her. Tembal Jatnika bari nyerengeh sarta neuteup ka Neng Herni. Mangga atuh Kang, mudah-mudahan sing hasil. Abdi bade ngagoler lalieur. Neng Herni bos ka jero saung darurat di jerona di amparandang daunan nu sakira hipu pikeun Neng Herni sare. Mangga Neng Her, sing jongjong jongjon. Moal aya nanaon, engkang tanggal jawab. Jatnika mah ka jero leuweung deui rek ikhtiar pidahareun. Mugi Gusti maparinan rejeki pikeun pidahareun abdi kadua nu dibelaan ku abdi. Sareatna nyaeta Neng Herni. Dinten ieu teu acan barang teda Jatnika terus ulak-ilik di tengah leuweung bari ngagereundeng dina jero hatena. Tapi teu manggih bong borosan atawa bubuahan nu bisa didahar ku manusia atuh manehna bati ngahulang. Manuk-manuk kawas nu lalindek naker teu sieuneun ku manusia meureun nyahoeun yen manusia atawa teu nyahoeun eta teh makhluk nu pangharak-harakna. Sabot ngahulang kadenge recetna sora manuk dadak-dadak tangga tuluy nempok manuk nu ngarengreng dina dahan kai jerojoy manehna aya pikiran hayang maledog terus wae nyokot batu hiji peletok dibaledogkeun kabeneran kana sukuna pisan atuh koceak manuk nu kena ku batu teh ragrag gancang ku Jatnika dicokot. Teu kapok-kapokkeun sakitu batuna geus korban teh manuk-manuk cuk celek deui dina dahan manalong ka Jatnika bari disarada atuh ngan peletak deui wae dibaledog kana puhujangjangna ieu ge sanasib jeung baturna nu tadi padati poreat ka handap ku Jatnika gancang dicokot. Geus meunang dua mah Jatnika mikir jero hatena tah ieu we dipake dahareun mah daging manuk tapi kumaha mencitna manehna bingungeun kawantu teu peso petek-petek acan. Luak lieu kabeneran manggih hiji batu segede ramo tapi ipis nyempring malah bangun nu seukeut kawantu batu hirup. Kumanehna dicokot dielik-elik. Seukeut geuning ieu teh. Lah, nah kapan baheula zaman purbakala disebut zaman batu. Sagala parabot dijieuna tina batu. Piraku aing teu bisa nurutan. Gereuntes hate Jatnika tuluy si batu nu ipis nyempring teh diasah jeung pada baturna nepi ka kacida nyempringna dipecakan kana barang nu rada teas dikereutkeun geus teurak ngaguridat yen bener-bener seukeut. Tah ieu rek dipake mencitan manuk teh. Kacida pisan bungaheunana yen geus meunang akal. Kacecet manuk dipencit tuluy di dudutan buluna jeroanana dipiceunan kakara dikumbah. Kawas nu ngimpi rek diasakan kunaon sedeng seuneu teu boga. Piraku ari kudu didahar atah-atah mah beuki oge moal. Kakara ingat yen eueuh seuneuna pikeun ngasakan manuk ulang salila-lila sedengkeun rek ngajak badami ka Herni keur nikmateun sare manehna teu wani ngaganggu. Nah kawas lain jelema wae pan bisa nyieun seuneu ku cara miruha oge nyaeta ngagesrek-gesrekeun hiji barang jeung pada baturna lawun-lawun kaluar seuneu tina bakat ku panas mah
Geus kitu mah manehna ngumpulkeun heula regang-regang kai gararing jeung daun-daun gararing. Geus ngabugrug kakara nyokot batu dua siki nu sakira geus kapanasan nila sarta dirampana panas ku panasna panon poe. Jeger-jeger diadukeun kabeneran jegoro hurung gancang dibugrugan runtah-runtah nu gararing. Atuh derak-dak hurung maninga bebela. Brus manuk-manuk nu menang meresihan teh dibelem dipanggang sarta maneh kararoneng pisan bangun matak ngeunahna. Kakara sanggeus asak manehna buru-buru asup ka saung mawa bakakak manuk rek ngageuingkeun Herni. Herni lucu pisan boga salira teh. Estuning sampulur taya cawadeunana. Gerentesna hate Jatnika bari netep badan Neng Herni nu keur nangkadak sare bari teu make kutang-kutang acan. Baranyai kulit pingping anu ngagelempong kolenyai buah bitisna anu lirijaksi sajantung teh teu karana kahalangan deui. Sernad. Ieu cirina bapak entangnya ya pamirsa. Hatena mani nyeblak panonna teu kicep-kicep melotot mata simeuten tugtag sernad. Hatena ratug tutunggulan sarta tuurna oge mani nyorojod ngalalapera. Herni, nah bener-bener anjeun teh milik engkang. Tapi Jatnika peupeureuman nempona teh sarta tuluy peureum beunta. Her manehna lalaunan nyamperkeun seredet hatena ngarasa nyeblak dumeh atra buah hariguna. Aduh ieu katayap beki lalaunan Neng Herni ti brasarena malah tuluy ku manehna diusapan pipina nu sakitu lemesna. Nad hatena munggah ting seredet ting sareblak tuluy di deketan ku pipina rek ngageuingkeun mah jadi teu tulus. Herni, engkang bagja bisa nulungan Herni nu sakieu geulisna. Herni gerentes hatena bari tuluy titik-titik Jatnika geus ampir antel. Hiliwir angin leutik mere seahna hate nu panteng pinuh ku kahayang reup sapada harita Jatnika milu peureum nurutan nu sare bari ngarasakeun nikmatna tiupan angin nu leutik humiliwir. Neng Herni, kakara manehna ngagegeuing sanggeus seubeuh netep nu geulis jeung bibir nu galing tur ipis munu amis. Neng Herni kakara beunta sarta pokna, astagfirullahaladzim, tabuh sabaraha ieu teh Kang? Rupina kana tabuh 12 mah aya. Margi panon poe parantos nengah-nengah tembal Jatnika ku cara dikira-kira sabab teu bogaeun erloji. Eleuh, abdi mondok teh kajongjonan paingan ia padaharan ngaraos lapar tembal Neng Herni bari gigisik. Neng Her, ia bilih palai barang tuang mah engkang gaduh bakakak manuk tong ragu margi manuk raos ieu mah Jatnika ngasongkeun bakakak manuk nu meunang meuleum tea. Neng Herni colohok sarta pokna, nah ti mana kengeng manuk sareng kumaha masakna kapan teu mendakan aya seuneu di dieu mah. Upami diemut mah matak helok nanging sanggem engkang oge piraku jalmi hirup teu karana sareng rezekina geuning ieu teu burung pendak sareng rezeki. Kieu geura kawitna engkang teh milari bubuahan nanging teu aya bubuahan nu tiasa didahar nya engkang maledog manuk teras dipencit dupi seuneuna ku jalan ngagesrek-gesrekeun batu dugi kaluar seuneu. Pinter geuning engkang mah, omong Neng Herni seuri bari neuteup. Ku kapaksa engkang ngayakeun akal sapendak-pendak nya saorana geuning ari ditarekahan mah tembal Jatnika. Sumuhun sakituna mah engkang tiasaan dasanaos seur akal tarekah oge upami kirang kauninga mah moal tiasa hasil. Ceuk Neng Herni deui bari nyewol beuleum manuk. Raos gini beuleum manuk teh sapertos daging hayam wae. Kantenan margi manuk ti kukur ieu teh. Oh, manuk ti kukur panginten atuh. Herni tuluy ngagares tulang-tulangna da rarangu. Teu kungsi lila oge manuk dua teh tos peren jadi esi pejit jalma duaan. Neng Herni,
Gera mangga urang amengan heula ka basisir. Gera tambih kesel sareng ulah nguluwut teuing Jatnika ngajakan luntang lantung. Mangga Kang, menawi aya milik tiasa mendakan kapal nu ngalangkung ka dieu. Kakara maranehna arulin duaan silih tungtun. Estu layeut bubuhan saha deui nu silih PHP-keun teh iwal ti manehna duaan. Puncak gunung semu alum karibunan ku halimun angin kandeg teu lumaku tatangkalan teu arobah lir anu eukeur tatapa. Manuk-manuk oge ngadak-ngadak jempling teu daraikeun di sada kawas milu sungkan milu sedih jeung perih kanu keur ngarandapan kana langsaan. Herni diuk luhur tunggul nyawang kasagara ombakna pating siriwik waas pabawur kasedih. Saminggu can bisa balik kawantu can manggih kapal nu ngaliwat kadinya sedengkeun mun ku parahu lain jugjugeun sakedeung. Harita keur nyorangan lantaran Jatnika mah eukeur indit kaleuweung neangan kadaharan nu biasa iwal ngala manuk dipikat jeung dipicang reud. Duh Gusti, paparieun atuh abdi teh jalan nu ngabulungbung. Akal tarekah nu tiasa ngadugikeun abdi ka Pulo Jawa. Atanapi sing aya pitulungna ti papada manusa nu ngahaja marawa kapal ngaliwat kalebah dieu. Herni nyurucud Cipanon nyawang anu bakal datang kumaha pibalukareunana mun kieu salilana aya di pulo kosong. Baju nungan hiji-hijina kitu ge kameja nu Jatnika geus rarangsak malah geus ampir katara oratna kitu deui Jatnika kaos kurung geus teu mangrupa deui didinya kakara ngarasa pararedihna. Kang Jatnika bener anjeun hiji lalaki sinatria bebela tanpa aya pangarahan nu teu parok jeung hukum. Tapi anjeun memang kungsi malah lain kungsi deui mukakeun rahasia cintana ka aing. Aing narima kalayan hate nu ikhlas sakadar pikeun meruhkeun dirina tina nafsu birahina. Teu jadi halanganana asal ulah nu sarupa nu dipake pahingan hiji wanita. Kitu cek gerentes hatena bari nyurucud juuh Cipanon ras ingat kana kabelaan Jatnika. Kitu deui senajan paduduaan aya di pulo nu kosong Jatnika mah teu pisan-pisan hayang ngalakukeun cegahan. Cenah sakadar pagiling gisik patarema leungeun jeung pipi eta mah teu aya halangana. Itung-itung panghias kacintaanana pamulang tarima kana kabelaanana. Ibu mah boa-boa teu uninga kana kacilakaan anu mawa bahaya ajal ka ama sareng kasadaya awak kapalna. Mung abdi nu masih salamet aya di pulo kosong dibela ku Kang Jatnika. Ari ingat ka indungna henteu kuateun segruk ceurik Cipanon di tampanan ku dampal leungeun nu ramona marecut teu beda ti cucuk landak. Iraha atuh abdi bakal tiasa ngantunkeun ieu pulau Rakata nu pinuh ku kana langsaan. Gusti, abdi mugi paparin pitulung. Herni ngagero dina batinna. Sesegrukna beuki tambah kanyanyerian nepi ka teu kanyahoan Jatnika datang ti tukangeun ngajingjing manuk meunang mencitan sarta meunang meresihan buluna aya kana 10 sikina. Nu kunaon nangis wae? Jatnika pok nanya bari numpangkeun dampaleungeunna kana tak-tak Herni ti tukangeun. Herni ngarenjag asa kagebah tuluy ngareret ka tukang. Cipanon munggah cirambai matak pikawatireun nu ningalikeunana. Meuni reuwas menawi teh sanes engkang. Saha deui atuh Her, upami sanes akang di dieu mung urang duaan teu aya deui nu sanesna. Kunaon atuh Her, katinggalina ku engkang siang wengi mung nangis wae. Eta salira dugi katos ngorotan kitu. Sing sabar Her, mamanawian urang tiasa diparengkeun ku Allah, tiasa mulih deui ka lembur. Jatnika gek diuk gigireun Herni hatena ngarakacak ngarasa watir. Kang, abdi teh nalangsa sanes kunaon-naon panginten engkang ge ngartos. Kahijina kulapurna pun Bapa kabantun karem, kaduana abdi sumoreang hoyong enggal patepang sareng pun biang. Tada teuing upami teh mah pun biang kengeng wartos ku kacilakaan kapal nu ditumpangan ku urang. Panginten balik pepehna pun biang moal tiasa dibayangkeun deui. Ku ati sanubari boa-boa abdi oge ngiring dilapurkeun.
kumaha deui upami anjeunna teras kaleleban panginten abdi teh katurug katutuh nu diandalkeun mungpun biang hiji-hijina deui sepuh abdi kari-kari anjeunna ngantunkeun deui tina saking kaleleban berebay Cipanon ngucur ngalembereh ngaliwatan dua pipi nu herang mencrang potongan ngadaun seureuh panon curuleuk carindul bibirna peting arembut sanajan berijeng loba karuwet rupana henteu ngurangan kageulisanana seukur katara awakna nu ngorotan. Seredet hate Jatnika sumereset ngarasa deudeuh jeung watir pabaur ku kacintaan dadak-dadak jajantungna dagdigdog panon netep teu ngicep-ngicep nyidikeun kawas nu kakara tepung. No masing sabar urang mah kantun ngaharepkeun pitulung Allah Ta'ala geuning engkang teh sanes teu bade usaha kirang kumaha usaha engkang guna tiasa meuntas lautan meulah sagara Sunda nuju ka Pulau Jawa nanging engkang teu tiasa peta naon-naon kawantu teu gaduh parabot upami gaduh bedog atanapi kampak engkang teh moal rek sesah nuaran kai dianggo ngadamel parahu ayeuna mah sasat mencit manu ku batu ngadamel saung ku pangpung nu saukur tiasa buni nanging kersaning yang widi urang disalametkeun tina gagaman sato-sato leuweung anu garala. Laras pisan Kang abdi ge sanes bade aral kana takdir ilahi kudrot maha kawasa nanging duka kumaha kasedihan mah teu tiasa ical-ical. Kantenan perkawis eta mah engkang oge teu benten ti Enung tangtos kasedih moal tiasa ical tina emutan. Jatnika ngaleng herni sakarewakna bari sorana ngadegdeg leungeun ngelapara tina ku ngarasa sedih ku nasib manehna jeung herni ongkoh ngadenge ngalengisna nu geulis matak sumeredet kana hate tembus kana jajantung. Engkang abdi perih ati sedih ngarawaskeun hirup urang dinu sakieu hahara aeunana Kang sugruk deui neng herni cerik nyuuh kana dada Jatnika seredet nada hate Jatnika dadak-dadak tungkeb ku rasa asmara nu minuhan dada pacampur jeung rasa kawatir herni ditanggei gadona bari dicengkatkeun. Geulis jungjunan engkang deudeuh teuing atos ulah nangis engkang teu kiat ku kasedihan ningali leungisna buah hate kituna teh bari telesot angketna ditanggei ditetep saanteb-antebna herni tanggah bari Cipanonna ngalembereh mentasan pipi nu lemes katojo panon poe ting borela katempona lir mutiara. Duh engkang kumaha atuh urang teh ari parantos kieu. Sora herni pegat-pegat serta semu nu haros-hos bibirna seperti rerenyutan nambahan ka uruy pikeun Jatnika eukeur mah ipis semu ambucuy pikebitaeun kaselak-selak neureyan ciduh bari netep teu kiceup-kiceup. Herni deudeuh teuing herni beungeut herni ditarik les sorana ngariles nu kadenge iwal sora nu bangun katutup opat panon pada rebrai peureum beunta kaendahan tuleh nganteur maranehna sanajan dirungrum kabingung. Kang Jatnika sora herni nu rumenghap bari netep langit nu bengras. Herni engkang deudeuh ka her mudah-mudahan tiasa kaparengkeun sasarengan salamina. Jatnika cengkat pok nyarita renghap ranjug panon netep sedang leungeunna masih nangkep punduk herni netep bari nyalangkrung Cipanon duanana pas senter-senter panon seredet padating seredet ngagarisan hate nembus jajantung asmara nambahan pada nyarongkabna tapi pikeun duanana sumpah kanu maha kawasa moal arek megatkeun tali rambang dina lain mangsana. Her hayu urang brang-brangkeun entong diangge nguluwut mamanahan anggur meuleuh manuk bebenangan engkang mudah-mudahan urang tiasa leungit tina kasesahan. Teu talangke jung nangtung herni di kaleng lebah cangkengna dibawa lempang ka deukeut saungna bus ka jero saung maksudna rek meuleuh bakakak manuk.
urang tenden dihandelem urang tunda dihanjuang siang parantu nyokot ninggalkeun ke kasamper deui. Ayeuna urang kocapkeun nu aya di kota Bandung. Kota Bandung harita keur meujeuhna haleum pinuh pihujaneun reueuk katutupan mega hideung. Di bumi Ibu Sulaiha nu keur pada ngarubung-rubung ku tatangga sarta saderek-saderekna wirehna nampi kabar kapal NP Pandeglang kerem di laut antara Merak jeung Panjang. Pangna bisa kapanggih kapal eta kerem lantaran penyelidikan nu aya mingguna. Ibu Sulaiha teh istri Pasomadi nyaeta kapten kapal ramana Neng Herni teh nya caroge nya putra pada dilapurkeun geus hamo kapimilik deui. Pernahna Ibu Sulaiha di Bandung di Jalan Rio kalaresan waktu Pasomadi mulih ka Bandung Herni hayang ngiring da hayang terang Pulau Sumatera. Naha atuh si Nyai sinamilu ka bapana. Naha atuh si Nyai sinamilu ka bapana. Eyang Herni maido ka Ibu Sulaiha. Nya eta atuh teu sangka. Ngomong Ibu Sulaiha bersegruk deui nangis sakitu sacana geus carindul teh balas nangis siang wengi taya eureuna. Keun wae sing sabar, kumaha atuh da geus takdir kudu kitu. Ulah kapalang sabar. Urang masa biasa nu ditinggalkeun maot wae. Ulah petot-petot pepelingkeun ku doa-doa. Upami aya nu kersa mah mangmeleriankeun mamanawian tiasa kapendak layon-layona atuh ngambang di lautan. Panasaran abdi teh hoyong mulah sara nu jadi salaki sareng anak. Ibu Neng Herni sorana kacida haros-hosna sanajan kakarat 3 poe salirana geus katara ngorotan. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.